hanya boga dongeng seetik baheula aya seorang waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham urut raja, urut tengah-tengah jadi raja nya nama Haju Eureun Suluk, meninggalkan kerajaan Suluk terus ka leuweung ka gunung zikir ka Allah, jadilah waliullah. Mudah-mudahan raja-raja urang kos kitu. Amin kosong sih. Ai nyaho aing ge. Nah, aya Ibrahim bin Adham seorang waliullah mimpi. Dalam mimpina kapanggih jeung wali-wali Allah. Salah sahiji wali Allah guru cek salah sahiji wali Ibrahim, anjeun teh bakal nikah jeung seorang wanita anu ngaran Maimunah, seorang waliyatullah nu aya di negara Himso. Masya Allah, hudangnya na wah itu hudang cek Ibrahim dah geus diberesen ye aing kawin jeung waliyatullah. Mantep. Diteangan ke Ibrahim bin Adham seorang waliyatullah nu bernama Maimunah. Wali-wali Allah teh lain lalaki bae awe Rubiatul Adawiyah, Rihana, Maimunah, Balkhah, Asiyah. Kemudian urang ningali di kitab-kitab wali-wali Allah, Masya Allah, awewe ge horeng loba nu diangkat jadi waliyatullah. Mudah-mudahan pemajikan NTG, mudah-mudahan pemajikan NTG naon sok mimilu bae teh budak teu diajak-ajak nih. Nah, ayeuna Ibrahim bin Adham terus neangan lain sampai 2 poe. Setelah sampai ke Himso nanya, apakah di dia aya ngaran Maimunah? Aya. Di mana? Deuk naon sih cenah nanyakeun Maimunah? Wanita gila. Dia adalah wanita edan. Di mana coba kajian edannya? Tuh di Jabalah. Kampung ayah satu kampung Jabalah, Baghdad. Datanglah ke Jabalah, nanya, ayah waliyatullah, ayah Maimunah. Dek naon nanyakeun Maimunah? Henteu, ieu mah mana be? Maimunah batu lantarannya nama edan, gila, majnunah. Kami diusir ti tanggangon embe bae. Di buruhan unggal poe teh keuna ngangon bebel lantaran lamun aya di lembur riweuh. Mun keur salat jelema digoda. Lamun eukeur digawe digoda. Geus pokona mah nya lamun ngagodaan jelema bae. Nu mantak warinya nama titah ngangon bebel di buruhan teu meunang balik. Kajen cek Ibrahim bin Adham di mana coba? Tuh. Handapeun gunung. Langsung Ibrahim bin Adham kadinya Maimunahna keur salat. Allah, likum Allah, likum Allah. Sek Ibrahim iraha ereunanya. Pan urang hayo lamun neangan awewe di imah urang, neangan awewe di kota, neangan awewe di lembur kuari moal aya urang manggihan awewe keur salat moal paling ge keur kieu ye. Edan kene kage. Edan beneran atuh kuat berjeuna awe nage edan geus salake nage edan atuh are edan kene. Ibrahim bin Adham tetep gadaguan. Setelah lila karat nyana ngaharep encan ta'aruf tapi geus balik. Ibrahim, ya Allah nyahun ka aing mana ngimpi di impian anak eta titah kawin jeung kaula kan
lain di dunia di sorga ke ini mana ya Allah. Cak Ibrahim bilang kakarak manggi aing ngaweo kos kieu. Ternyata wanita hitam keturunan Ethiopia tua tapi ketajaman akalna, masya Allah, ketajaman otakna, ketajaman pikiranana melebihi segala-galana. Encan taruh geus apaleun enggeus cek Maimunah geura indit ke di sorga urang bakal babarengan. Cek Ibrahim kula mandek nanyakeun kieu bae anjeun ieu di dieu dititah ngangon haju di buruhan kemudian itu embe na kok diantep didinya kula nu aneh aya embe aya serigala aya macan kok eta henteu daek gadahar embe kula mandek nanyakeun teh eta bae heran Ibrahim maneh mah jadi sampah dunia ternyata ku batur diwalikeun ge waduh cak Ibrahim aing ku batur geus diwalikeun tapi ku awewe ieu aing can naon embe nu Allah serigala nu Allah macan nu Allah kula nu Allah atuh mantak naon bebeja kanu bogana ya Allah ya Rabbi kula teh diburuhan amankeun teh embe amankeun tah mau amankeun teh serigala kenal layut mantak naon kula mah salat bae di dieu tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bah cek Ibrahim kakarak manggi aing mah ki cek nya aing mantep ya kawin di surga jeung nya ieu ya Allah ya Rabb langsung Ibrahim bebeja kula mendek ngaguru bae ka neng teu bisa Ibrahim maneh mah ku batur diwalikeun teh cek kula mencana naon sebab naon masih keneh resep dahar kos urang we kieu kan ada godahar sebenarnya masih kena resep minum masih kena resep karena dunia dah masih kena resep kos kitu becan jadi jelema ka jenting sasaha Allah karim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim taqarrub ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti Allah penting teh jadikeun kumaneh lebaran ketika orang penting teh indah berdua indah duaan jeung Gusti Allah didekeutan jeung Gusti Allah tanpa aya hahalang nu sejen pohokeun segala rupa. Nah di mana jelema geus boga tawakal ka Gusti Allah Allah bakal bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain dibaca dina lisan geus lamun geus karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah nanya hayang kumaha anjeun Maimunah amankeun embebe sebab kula diburuhan sakitu bae embe nah hiji jeung mau jeung serigala henteu ribut lain mantak waliullah lamun encan bisa ngahiji jeung hewan encan hebat lamun geus bisa ngobrol jeung embe geus bisa ngobrol jeung sapi eta wali mantak ka di lima mawa embe batur bae lain ngobrol maling tuh mah ayolah yes waliullah tuh ngobrol mantak jeung reungit ngobrol jeung cak-cak ngobrol jeung toke ngobrol aing ngobrol jeung papabana manusia mah biasa tapi jeung hewan sakumaha junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung domba ngobrol jeung onta ngobrol jeung mau ngobrol ya Allah ya Rabb jeung batu salam batu berarti ngobrol jeung Kangjeng jeung tatangkalan ngobrol Kangjeng Nabi Masya Allah karim cek Kangjeng Nabi lamun kaula henteu bakal ngelehkeun Nabi Allah Sulaiman anu geus disumpah bahwa moal aya di dunia model Kangjeng Nabi Sulaiman niscaya kula bakal ngobrol jeung segala rupa makhluk Allah cuman karena menghargai Kangjeng Nabi Sulaiman ulah henteu maka wali-wali Allah masih kene aya nu ngobrol jeung hewan salah sahijina ieu hampura karena nyanang mukakeun silsilah kula ge mukakeun yang gimana asal jawab bae